izin ke bapak mana kasih bandoyok. Balikan motor kelek waki pakai king gitu aya budak kurang mah. Motor kieu patut. Naon motor kieu? Kecean gitu abah mah, atuh bae we butut gitu. Lain ecean aing mah ican. Tata aja. Dah bejakeun kasih bandoyok. Cuk aing gitu. Hayang diwelkeun kita bejakeun. Ka budak teh si kaya kana sakanya balik ka motor alus. Motor kieu patut naon? Tong gitu atuh mah. Lain tong gitu pakai itu dan tata ada anjing motor kieu kan. Mari teh lah budak orang. Pakai motor kieu yo. Kaki-kaki aing mah. Iksan, ieu motor mana ya lah, aing teu bisa motor kieu mah. Kadi kan eta motor bapak. Mana dulu ya? Oh, gitu ya. Pasti warang ya. Motor anak mana? Ka motor si Iksan. Hah? Warang ya. Kamu ada jual motor beuteung. Neng, sendiri aja. Apaan sih? Boleh dong. Kenalan. Nanti aku bilangin gerak ke suami aku. Oh, udah punya suami? So, okay, no problem. Ayo kita jalan-jalan. Ayo, pakai motor, kita makan-makan. Jalan-jalan, ayo. 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 Naon siang ngarayan pamcikan aing? Iyalah lah. Iya, Yaki. Lo naon? Masih naon? Ampun.